Ini istilah tuh panggil si Dimas di mana ayeuna? Jelema di dieu itu aing teh nanyakeun ka ditu ah. Si Mang tuh. Mang, weh. Bade tuh maros. Abi mina Dimas di paling mana? Dimasnya dia mah di saung itu, Kang. Tapi aya ayeuna teh. Aya geura coba Eki butuh kasih Dimas. Heeh. Aya panggil geus lila baturan baheula. Oh, baturan baheula. Heeh, pameliarikeun juk. Bade dianter. Amual we antosan abi di dieu. Oh, antosan dia. Segera patunya. Heeh. Juk, tong abi Mang. Nya. Dim. Dimas, weh. Karena neangan maneh babaturan maneh baheula cenah bieu. Saha? Teuing da nanyakeun maneh. Ai maraban hayang gecan angeus. Oh, kita ka dieu we. Oh, ngadikeunna jelema torek teu ngadenge. Ngadenge. Heeh, kudu ditepak. Oh, baik ka dieu gitu. Heeh, atunya. Kela marah Heeh, keun. Mang. Aya tuh. Aya Kenaon? keur marab hayam di ditu. Heeh. Ngan pacarwok-carwok bieu teh peguk. Kudu aman ka ditu. Anjing ngomongna kudu tariknya. Heuh, kudu tarik. Ayo atuh. Ayo, Nah, keur marah bayam. keur marab hayam. Atuh Mang. Mang, da ieu imah mah. Oh itu. Heeh, si Dimas ieu nyari enan keur marab hayam, aya. Ai Mang ke mana? Nyeri beuteung ngisi ngeulanya, kedeun. Mang. Heuh. Oh iya. Dem. Wey. Cager. Anjing kenapa nek aing teh? Kena. Ibrahim nih. Oh, Di mana ayeuna? iya biasa di dia. Geuningan bener ngaruh kieu geuningan. Tek kita ngomong teh. Mana ge saruan? Tek aing teh peguk. Tuh cuma aing setorek cenah. Iya, cici bang tadi aing geus ngomongna cenah kudu tarik. Anjing pokok sih itu torekna. Goblok. Torok, reak-reak anjing kumat.